warahmatullahi wabarakatuh. Pamiarsa sadayana, wilujeng patepang deui sareng simkuring Sakti Muhammad di SMP Negeri Hiji Leuwiliang dina warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu paratos disiapkeun ku redaksi. Kementerian Pendidikan jeung Kebudayaan atau Kemendikbud ngalokasikeun dana sejumlah 7,2 triliun rupiah pikeun subsidi kuota internet siswa, guru, mahasiswa, jeung dosen salila 4 bulan ka hareup. Mimiti September nepi ka Desember 2020. Rencanana, siswa bakal menang 35 GB unggah bulan, guru bakal menang 42 GB unggah bulan, mahasiswa jeung dosen 50 GB unggah bulan. Salian eta, Kemendikbud oge ngalokasikeun dana sejumlah 1,7 triliun rupiah pikeun nu nampa tunjangan profesi guru jeung tenaga atikan, dosen, serta guru besar. Menteri Pendidikan jeung Kebudayaan Nadiem Makarim netelakeun yen tareka ieu dilakukan lantaran aya pamundut ti mayoritas masyarakat anu ngangluh waragad kuota internet dina ngakses pembelajaran jarak jauh. Pamirsa, mung sakitu nu kupiatur wilujeng patepang deui dina warta anu bakal dongkap. Amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.